Aduh, pusing bet. Nek ngabekeun duit teh beak-beak ya aing. Kudu kumaha nya? Gaya Mang Tio ripuh. Sia mah. Delek tah, tuh delek. Atuh kudu loba gaya sama bet, aya loba duit mah. Coba deh duit aing enggak? Ih, tuh bisa kieu teh sih. Coba deh kayaknya. Emang boga bara duit nih Mang Tio. Mending geus teu kawadahan bet, duit mah. Lamun di etaeun mah dikuat dikena kalkulatorkeun. Mun teu rajin tuh kalkulator na bet. Gaya nabi aku sorangan Mang Tio mah. Ah, norak sama bet. Pan meureun kudu sesuai meureun jeung banda. Kok, kurang sedih lamun naik. Cuman geringsnya. Aku naon dul, aing bimbang. Bimbang kunaon, Bro? Teu boga duit, Lin. Lain teu boga duit dul. Sih, tapi eta ge butuh. Ripuh. Terus kabaca ku aing banget mah suka sia mah. Heura sia mah dul. Ngomong teh meuni kok teu kokobok heula. Atau memang kenyataan anak itu, Bro. Terimakeun we. Oke sih Mang, urang maletik keneh can bisa ngagaya. Pan aing mah teu dirasa ngagaya, eta ge aing mah ngaji, sia ngaji sing bener. Ulah nurutan cara batur, baheula. Sanu baheula Mang, urang mah bager. Cek ngaji udah sing pinternya heuh, ulah cara batur mah ka dieu ka ditu ngaji nungtungna mah kaetana. Pangmelikeun ieu se nya seblak. Mamang yang seblak. Belikan kabeh ya. Nyokot kan itu anak ember yang melina. Cek, salahan cek, ka dieu. Iya nu 2.000 ya. Ieu mah gede teuing. Itu. Beli seblak di mana Mang? Geus beuting. Atuh padahal emang na penting cek. Cok sabeurang, sok ngaco maneh mah. Urang sieun Mang. Sieun di mana? Ripuh maneh mah sieun we. Sieun aya nu nyulik Mang. Moal anu beukieun cek ka maneh mah banget kos jiga popok gitu. Oh atuh urang arek numpang, arek meuli seblak sebaskom mah. Kudu nurut edi teh ku mamang mah. Ka itu meuli sing loba nya. Nyaho meuli jalanna. Atupan aing ge narimakeun dul. Tapi ieu otak aing keur parusing. Sia mah hirup teh boga problem ieu. Justru eta dul, aing kapikiran eta bokin. Ripuh dah, geus ngabahas cinta mah. Ulah komen dul, dengekeun we. Ah males aing nguntungna. Sia mah teu solid dul. Lain masalah teu solid, aing teh ngarti masalah cinta mah. Heeh, aing poho dul. Aing sia macan balik. Tasya geuning paham. Sulit dul, mungkin aing keur naon nya. Kamari surat can dibales ku aing. Ih, si AA tengah balas surat bisa minggu. Kirim deh tuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar AA? Neng rasa AA lagi stres ya. Soalnya udah ketahuan surat kemarin aja nggak dibalas sama AA. Maaf ya, Neng udah bikin pusing AA. Tapi Neng juga nggak bermaksud buat pikiran AA tambah pusing. Neng cuma ngeluarin unek-unek. Soalnya gak enak banget kalau dipendam sendiri. Neng cuma pengen AA lebih mentingin hubungan kita buat kedepannya. Neng gak mau kalau hubungan kita yang sudah berjalan selama ini harus kandas. Neng pengen hubungan kita ada akhir cerita yang bahagia. Jangan digantung kayak gini. Intinya Neng mau AA lebih serius lagi dalam hubungan ini. Tolong ngertiin posisi Neng. Semakin lama hubungan kita, semakin banyak omongan tetangga yang menusuk. Neng harap AA ngerti apa yang Neng maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, stres AA. Nora sama Bro. Nama zaman WA. WA make naon dul? Aing teu boga HP. Dasar belangsak. Udah ulah di pikiran. Neng orang ke imam pas muda. Arek naon dul? Duitan. Atau naon ge itu ya adalah Krom. Geus satu hayu. Kira-kira Mas Tio diberi duit 2.000 hanya sebaskom duit. Arek kemana sih Bet? Tidak, aing arek meuli seblak di Mang Tio. Emang Tio di mana bet? Atuh di imah menyari kebon. Ras sama Bet. Sia mangalawan wae ripuh.
Segera deh ka imah aing arek main seblak. Oke, Bet. Siap. Gila amat si Robert beli seblak teh. Ke Mesir boy itu udah beli nah. Kacau dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing mesen seblak. Kakak datang seblok. Kenal nih, bos muda. Keur ngaso dul. Biasa sudah kare, garape. Piraku sare capek sih mayo. Itu nya aing krom. Gara-gara ngimpi main bola di cara rape awak aing. Alusuh. Jelas ngomongin sama yuk. Pagar sama ngilel wae tah paing bener lo tah. Waalaikumsalam. Emangnya seblakna Astagfirullah. Anjing. Naon saya ieu? Banyak pan kuek tah meuli seblak, banyak ieu nu kieu. Naon ieu? Meuli kosong kieu. Tulek ku sia tah mana seblakna. aduh ngacan mang duit 2000 perak yang sabaskom di yang di bawah sabaskom. Traktir sama yuk. Cuma gaya doang. Pan kunaon sehari aja di kararomen. Terus ieu kumaha bet? Baskomna banyak kuek tah meuli seblak baskom doang di bawa. Ninyo siapa? Sabodo amat ah, urang ngarep sare kita wae di kuliah mah hantu pan. Pantap udah kakak jadi ngelawan ka aing. Gara-gara sararia dah kan itu balik tah bahasa baru tah itu. Balik ini KS. Balik. Aduh, kapoleakan sama hirupna ampun aing mah. Aduh, ripuh amat ieu ngabeakeun duit. Hayang ngabeakeun duit. Pabeli tahu. Emang boga bara duit deh mang Tio. Lamun dihitung-hitung mah bet semua. Mentar dobrak